Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha. Kaula nu agung tega beratkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya narek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qata minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae emangnya nama salat da kos kitu salibas Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum Esya geus ayo salat sabarakat opat pan cepet amat jumping-jumpingkeun geus ku aing sakumaha trial budak tapi kan salat emang aing mah bisa na kos kitu cak Gusti Allah ge kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadaleu coba eta iya teh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu bae wayah ngeunah bae urang ge tetep iya ulah sambarangan iya ayat mahal iya ini sepenting masa sholat baik mana ya anak orang gitu bah kalau mau sholat tidak khusus boro-boro sih aing ente nggak sepenting sarolat baik khusus deh ente ayo nggak sholat deh pokoknya mah ya ke surga malain ku husu ku iman amal soleh nggak bisa nasa gitu cek kamari je ngajelan nukallifu nafsan illa usaha eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate. Geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Asalnya syaratna, asalnya rukuna beres. Geus. Eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal. Ku amal moal kabeuli. Moal kabeuli surga nu sakitu bagusna. Bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu saket celaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jerona ge kadeuleuh ku ngagenclang endek ditumpakan ku potongan Haji Pendi atuh ngajengkang ti heula janji Allah tengetkeun supaya mantep bukakeun hati asupkeun ka jero jantung supaya urang mantep bisa ngalaksanakeun instruksi-instruksi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mana ya janji Allah walladzina amanu wa amilus solihat ari jelema-jelema anu iman percaya ka Gusti Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah bahwa Kangjeng Rasulullah teh utusan Allah nu dibere wahyu ku Gusti Allah mun ditanya saha pangeran Allah iman berarti saha utusan Allah terakhir Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman sanggeusna iman alladzina amanu wa amilus solihat ngamal amal soleh ngalakukeun migawe kana amal soleh iman ka Kangjeng Nabi bahwa Kangjeng Nabi teh Rasulullah dibere wahyu bentukna Al-Qur'anul Karim di jerona ieu nyaritakeun syariat-syariat Kangjeng Nabi nu diinstruksikeun ku Gusti Allah mulai ti ubudiyah, muamalah, munakahat, jinayat. Aya kabeh kisos-kisos cerita-cerita aya kabeh dina Al-Qur'anul Karim. Nah, memeh urang ngamalkeun ngaji heula nyaho tentang wudu berikut caina. Nyaho tentang salat berikut syarat-syarat jeung rukunna. Kitu keneh puasa, zakat, haji. Nah ku hari pengamalanana wa amilus solihati enteng iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ngalaksanakeun perintah-perintah jeung ngajauhan laranganana kumaha tah janji Allah ulaika ashabul jannah masya Allah
eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan sadaya tuh coba. Urang lamun ditanya iman kalau iman. Kajian diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah. Tembak cenah saya paehan aing. Iman baik ka Gusti Allah. Berarti kan bener. Iman sia ka Kangjeng Rasul. Gitu. Iman jasa aing muludan mual tahun. Aku sadus bae. Wan iman berarti kan marhaba dan lain sebagainya. Iman Kangjeng Nabi. Tah. Ngamalkeun amal soleh. Dole di masjid sanu ngimaman. Emang saha? Atuh nyaho gitu nyaho. Amal soleh, sholat puasa. Ramadan yang nanti kudu make sunah. Ramadan doang, guys, cukup jadi instruksi kena guys. Puasa setahun sebulan doang, Ramadan nggak cukup segitu. Munggah haji kajian sugi adag-adagan sekali jahit bang guys. Zakat atau aing makan nggak zakat. Hei, kumaha deui. Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah. Nah iyalah ulaika ashabul jannah, sorga. Geus murah jasa sorga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah. Lamun urang ngandelkeun ka sorga amal. Isin atuh. Amal urang jang meuli sorga atuh isin. Puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jajero hate mah teu. Agungan kena cincin digosokan bae cincin terus mandi encan naon encan cincin geus digosok pamajikan cileuhan kena cincin geus digosok berarti kan agungan kena cincin. Allahu akbar di mana sih? Tapi kajian teuing geus lah geus kitu bae pokona Allahu akbar nyaho salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan. Saya sholat tahun asar sebarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan. Saya sholat tahun maghrib sebarakat 3 berarti bener eta ku segitu ge geus 4 eta. Saya sholat tahun isya sebarakat 4 bener berarti kan. Berarti na ngaji nyana. Saya sholat tahun ge subuh sebarakat 2 jam sabaraha? Tadi neuk ngaji aing sholat subuh heula. Ajo niata qodho berarti bener kan na ngaji kan. Berarti eta jalema ngaji eta. Tungguan lah ngaji, ditahan salat subuh lah, sholli fardhu subuh rakaatain qobon. Allah. Itu kan bener berarti kan? Bener, surga eta. Sanajan kabeuragan teu salah niat, teu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakaatain adaan. Allah padahal jam 7. Eta salah kan? Atau ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ge qoboan Allahu akbar. Atuh bener berarti. Ji atuh teu salah. Emang aya salat qobo nginganan. Atuh haju nyanana hudangna jam 7 qoboan atuh bener teu adaan. Henteu salah teu naon. Ngan rada beureum beungeut doang seutik. Oh masalah. Mun kieu mah geus salat geus salat zuhur sabarakat 3. Iya budak kudu diservis ya. Ke asar, saya geus salat geus, salat naon asar, sabarakat 2. Wah. Iya budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok. Ngaji heula can ngaji kan berarti. Iya bener tepat. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Berarti kan geus beres eta surga eta. Amilus sholihat eta. Geus hebat eta kos kitu. Ji kieu teh salat kos kitu surga geus. Jasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha. Kaula nu agung teu gaberatkeun ka awak-awakan ka hiji jelema saha bae di mana bae aya rek lalaki rek awewe illa wus'aha kecuali sakabawana kunyana eta qota minal amal. Ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae. Emangnya nama salat da kos kitu salih Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum. Esya geus ayo salat sabarakat 4. Pan cepet amat jumping-jumpingkeun geus ku aing.
sakumaha trail budak. Tapi kan sholat emang aing mah bisa nakos kitu. Cak Gusti Allah ge kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadalil coba eta. Iya tuh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak. Wayah ngeunah bae urang ge tetep. Ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu. Geus penting mah asa salat bae. Mun aya anak urang gitu Pak. Kunaon aja salat teh khusus boro-boro sia aing henteu. Nggak sepenting sarolat bae dek khusu dek entah ayo nggak sholat bae pokoknya mah ya ka sorga mah lain ku husu ku iman amal soleh nggak bisa nasa kitu cek kamari jeung ngajelan nu kallifu nafsan illa usaha poe eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus. Asalnya syaratna asalnya rukuna beres eta amal soleh emang ka sorga kudu ku amal ku amal mal kabeli sorga nu sakitu bagusna bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadarina ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu saket celaka laut jadi amis. Mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jerona ge kadeuleuh ku ngagenclang endek ditumpakan ku potongan Haji Pendi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka sorga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bantak la nukallifu nafsan illa wus enteng sudah hese Masya Allah karim pokoknya nama iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia kanjeng Nabi Muhammad yang mangges pokoknya mah cak itu baik sholat osok aing sholat sampai 5 kali sanajan aing teh husu tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang satahun eta mah osok zakat fitrah aing boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah segala sabodo pokokna mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipicen ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu na pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga ye hampang jasa ieu we sabaraha poe kieu di sorgana lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun saeneng-enengna di sorga Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah Masya Allah karim ihtiis jasa ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir bogan nyana teh iman ka Allah bogan nyana teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad teh asal iman ka pangeran Allah pangeran teh iman ka Kangjeng Nabi Muhammad nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi tahammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal bae pokona mah geus tanpa aya kesulitan kahesean beusi dianggap berat ieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskeun ku Gusti Allah make jumlah mutarabah
la nukallifu nafsan illa wus tengah beratkeun aing ka saha bae kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtung nangtungnya teu bisa diuk ngedang teu bisa ngedang nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur tanah kubur geus tiga sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya husu emang husu babari ustad ge teu bisa husu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha nu bisa husu jangan bisa husu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa husu lantaran husu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena husu geus bisa ngaharepkeun niheulakeun ruh daripada awak tepat ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusyuk modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur sedas aing dikhusyuk jasa salat sholli fardhu Allahu akbar geus bisa teman-teman Allahumma agung Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya cak setan ayo geura husukeun Gusti geura husukeun ayo geura husukeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ngadeukeutan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya edan cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarak ge 2 kali ngagosokanna kan ganti-ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos kitu salat urang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah setan datang khusus nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya eta geser saya tik hargana duh sakilo nanti namun ditambahan di 100 nyana diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini namun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat aduh Allahu akbar Allah akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa ta'ala ndek ondangan sapatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sapatu jeung nyeri dipakena hayang rada nyaman bae sabaraha duit jang geus kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin salat sapatu jelema nama di luhur sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui siwakna ge eleh bae leungeun mah mending gosrok-gosrok gitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang ate di mall atuh aing mah bisa na sakitu kamari ge ngaji lanu kalipun nafsa mang aing mah kos kitu deuk wadet penting wae salat belah pokona mah geus
memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus adapun ka dituna engke tahapan-tahapan di sorgana tahapan-tahapan ke di sorgana ieu mah jelema anu khosyin di ditu ieu mah nu setengah khusu di dieu ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan kalau asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan heulah cenah ieu geus jeung embe sorga ge teu nanong mah babarengan aing mah geus ngaja aing nemah jasa keur ieu aing mah salatna teu khusu kajen aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus nyareupkeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae dijore amat ka bejana ka sorga ngan di lapangan emang eueuh deui kitu atuh RSRSSS atuh lah gitu kan emang nah Gusti pelit dan henteu pan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat bangunkeun nu bagus wah ka jadi ka sorga ieu aing saking teh khusus salat ieu cek cenah aduh ilah la nukallifu nafsan illa wus atuh emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge jadi kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acakan salat saya mah teu bisa khusu tetep bae saya bae tah khusu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah aya nu bisa kitu wali salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu akbar contona nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurhi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat beres wabah daratang kana emang naon ieu kahuruan teh nyaho masyaallah jaheut teu nyaho jadi kahuruan salat kahuruan nya teu nyaho urang mah kureungit reungit oh pencak turun kabeh reungit ngomong udah kureungit bae ge bau besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet datu di tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit pak kalembek teh bisa ieu kudu make jotosan-jotosan budak eta teh husu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salat nya nama salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu khusu jeung teu khusu ya malaikat teh nyahoeun kana mah ngan sakadar nyatetan doang salat enggak teu nyahoeun nu mana nu khusu nu teu khusu teu nyahoeun malaikat mantu mata laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa ngan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh teh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya bentuk salat nama urang teu pati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadeul jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa maka cek Kangjeng Nabi
ketika aranjen KB boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem. Lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah, neangan coba kangeunahan kumaha Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah. Ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah, sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ngan di sorga beda-beda engke. Mantap yang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang ieu mah teu di ka sorga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji jual maknu ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kamurnian kajernihan kolbu ahli-ahli Allah. Kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cerik Abu Bakar Siddiq. Ditanya ku sahabat Abu Bakar, kunaon neuleuh manuk meuni cerik? Inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget kasorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit. Manya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia. Bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu. Eueuh hisab eueuh naon aya Abu Bakar engke di akhirat kumaha? Ditanya tentang salat. Beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun biasa sukari rada garentet deui aing ye Sina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ke mana iya memperjuangkan agama datang ke mana salatna khusyuk datang ke mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut ceurik neuleuh manuk ras ka diri sorangan masyaallah Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan mesti dilamun keneh bae Siti Fatimah pan capetan jasa pan eueuh deui nu siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak menggairahkan urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah deuk mah teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku diberena komo teu dibere mah aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek bae eta urang nyandung bae kitu ieu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh urang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun teu kunaon lain kitu besi anu dipikiran tah ieu teh itu aya nanaon-naonan cek Siti Fatimah teh sup Siti Fatimah panggil ku sahabat nu saja iya Ali katinggalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu
sahanu bisa ngabantu ke perasaan kula gitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan ente itu mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri gitu hayang kula jadi budak deui sanggeusna jadi budak memeh balik mending di maotan ku Gusti Allah selesai ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek yeuna teh hayang paehkeun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek yeuna teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir aju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusut henteu tak iya lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pagawe tapi kan kahusuk henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh aju kapan lamun teh khusu wala tadrib biha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibae lah mendingan nu aja jero teuing mah eungap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sayyidina Umar kitu keneh Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan eta bageus caritakeun tah mah kabelah handapna Tuan Syabdul Qadir kabelah handapna terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahona naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceulik urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep banget ngongkong saya aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hidung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah bawa nu geulis bacan bisaeun ibadah bawa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahirna gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang diticahan mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema mah hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema mah goreng di jero hatena aya ma'rifatullahan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah par bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegereukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin ka dinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk aju ka itu di agama aju ka capitan lain deh itu dideuleuh batinna masyaallah urang kawin lillahi ta'ala henteu neuleuh geulisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana borojol boga budak masyaallah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae maca sholawat bae dibawa kurang nonton TV ceurik tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh coba anak kurang lamun di luar ceurik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak
Masya Allah tapi iya mah asal di harapan TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun Masya Allah bahagia aya naonna dia budak mulai gede saeutik nyahueun ka bahasa-bahasa alif ba ta sa jim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat gede saeutik haju bae ngajakan bapakna nanari abah ayo ka masjid diajakan abah ku anak ji cakabana budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing ji cakeun aing izin ye tuh bari tertarik ku budak ayo abah ka masjid tuh, tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan ulah di TV bae nya wah tiba heula kos kitu bae pagawean teh tuh aing izin ka anak heulanan tuh ka anak izin Masya Allah ieu lain lalagaan nah fasbar bizatidin ieu keur carita memperbaiki diri. Emang bisa nanya kos gitu tetap baginya nabala nukallifun nafsan illa wus urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat panjacaknya nanti hese nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese cak urang nu teu norekat hese amat kudu udang ti peuting kudu zikir kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah berat amat orang di makom nama aja hampang nu diberatkan ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa wusahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat ja teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang mah makom di dinya sia salat bagaimana teh khusyuk irahu su aing sih emang teh khusyuk aing mah geus kos kieu kaayaan pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka sorga emang kunaon apan aing ngaji di Cilongot la nukallifun nafsan illa wus'aha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge buah bae arasup ka sorga lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh gegeran kula geus teu make calana aca kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutaneu wani henteu coba ka kasur hayo moal wani ke heula kakak deuk kukum baheula kan kitu kajen kukum age henteu ieu mah kadi kalolotor tu teu naon boho bararau kieu ke kakak deuk bebersih heula deuk mandi pake sabun ke pake sesengitan kara kadinya moal kebal moal heueuh atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayo geura arasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon deuk dibersihan heula ku kula ieu mangkaning deuk dibeulem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we ih teu pantes atuh
Menya ka sorga dadabud kieu cakna. Tetep dek dibeleum bae make seuneu jahanam. Jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meuleum nyana. Percis kos urang mah tos di sawah, pamajikan urang ngajakan ka dieu yeuh. Urang geus deuleu bener kutang geus nyengret. Sempak geus adi juru. Bae geus make naon? Heula cek badi heula. Teu wanieun nyana. Teu wanieun. Aing aduh. Lamun nyana kadinya bae berarti belum. Lamun bener sadar tetep mandi heula. Ieu ge sarua. Geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa. Sadar nyana ke aing dek mandi seuneu jahanam heula. Cek malaikat teu kudu geus ka sorga embung isin aing di ditu nangke. Bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cek yen teh. Ge aing mah mandi heula. Jadi mandi sorangan nyana. Ngabersihan sorangan mata urut neulean si embah dikecerokan ku nya. Malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan. Manta kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan. Bener teu? Aya jelema ngun atuh emang ku sorangan. Bungannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan. Jasanajan SBY ge nyana mantan presiden. Wah, ya mandi mah ku sorangan tilok anu dipandian wah. Kukuna kuku. Tuh, ya kelek aduh. Sorangan nyana bebersih. Urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan. Mana nu leuwih panas adieu. Kurang panas asana ieu mah cenah ieu. Kebersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah, kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga. Kumaha di sorga? Wa naz'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Barang datang ka sorga kabeh ge pan urang wararau. Ente ku ana di teangan. Waduh, anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih. Wah, salah ngomong tuh budak. Waduh, anak teu kapanggih-panggih jeung ente. Oh iya, rangkula. Ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ye ente alhamdulillah kana raka heula teh. Sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang. Panas, batu lain panas deui. Geheng aing di neraka. Tapi pan itu dibersihan mana aing teu pantes ka sorga. Oh nya, sia langsung pengen teu jaket. Dongeng tanya di sorga teh beres kan. Tuh si anu karek datang tuh, woi dadah ka dieu. Sia teh ka neraka, aing rada kebal jadi nerakana. Emang kurang gitu, aduh, aing lah geus hese nyaritakeunana cekna. Aing tukang ngoyag-ngoyag si mbak cekna. Kasarorga kabeh geus tah. Go aing nu istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah, para ulama, para atuh tah mah geus istimewa. Nah, kuari geus karumpul, kuari sorga. Gusti Allah di sorga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek. Urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas sia ku aing. Tungguan sia motor naon sia ku aing. Nah disusul sia ku aing. Ngunek-ngunek ngaranna. Lamun sabar makan teh teu tihela bae. Eta keur carita kendaraan. Urang ngawarung sia maju goblok teh budak. Awas sia ku aing. Kunaon sia kakarek ngawarung anyar maju aing henteu. Sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaran. Urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang. Sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes sia ku aing. Mal diberes senyum-senyum acan ngunek-ngunek ngaran. Aya di jero hate tah aya syirik, aya hikdi dan lain sebagainya penyakit-penyakit nu kos kitu nu mawa teu nyaman di dunia. Kiai ge mawa ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek. Goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing geus heubeul jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing. Kapangi dihajar sia ku aing. Kiai bae kos kitu untuk mau jawara. Ngunek-ngunek teh kos kitu. Ih, tolol eta si Mang eta.
Ayo batur diondang aing henteu. Ja, teu budak goblok jasa. Emang aing teu kadeuleum meureun, kunyana pajar lain kiai meureun. Kek geura sia ku aing. Diancam sia ku aing. Awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman ta kos kitu. Panyakit ngunek-ngunek mah atuh ti rakyat datang ke pejabat, ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek panyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge. Tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah. Eueuh ngunek-ngunek. Syirik dengki pidik teh aya. Sanajan aya kelas di surga, si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus, si anu mah di surga Naim, si anu mah di surga anu. Ngunek-ngunek sanajan aya nu di handap panghandapna, jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur. Nu di luhur teu takabur ka nu abah. Akur bae di surga mah. Panyakit nikmat jasa di surga. Penyakit hikdu, penyakit syirik, penyakit macam-macam teu aya. Pokona mah geus ninah. Bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia. Geus berarti urang teh selalu sono. Hikdu nanaon. Selalu rindu urang hayang kapanggih deui, ke hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas luhur urang di handap atawa urang di luhur baturna teu aya ngunek-ngunek teu aya hasud teu aya dengki teu aya nanaon. Nikmat di surga mah, di surga tajri min tahtihal anhar, tahtihimul anhar. Bangunan ulah dicaritakeun, ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading, ulah dicaritakeun, dibayangkeun cara BSD. Tabeuhna naonan, kadeuleuna doang ku urang indah, coba usah urang asup ka jero. WC geus teh dikrok-krok acan. Dia tilok dieusi pankunyana. Nararangleg dan lain sebagainya. Ulah dibayangkeun ngeunah ku urang horenganan. Nu ngeunah di alam dunia mah. Sapira bangunan kos kitu di dunia mah nu nikmat. Cenah kelas 10M sapira 10M. Cenah aya anu 50M. Nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya. Ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak. 3 intina inten berlian. Teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya. Hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar, dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai, urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepret cai nae ka luhur. Hayang cai naon, hayang cai susu aya, hayang cai arak aya, hayang cai naon bae tinggal tek cai datang. Tajri min tahtihal anhar. Ku ari ge urang nyieun sosorgaan di dunia teh. Cai sing kerelek, kadeuleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar eta. Puyeng eta nu aya. Kadeuleuna cai eta ku mata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh. Sosorgaan di dunia, di akhirat tajri min tahtihibul anhar. Di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya. Urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari, ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya. Saurang dibere 70. Geus urang kieu bae ge. Urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu, ti beteung ieu ka beteung. Jeung capek-capek sedengkeun mantas dipake jadi parawan deui, jadi parawan deui, jadi parawan deui. Berubah-berubah beungeut ge isuk makos puari makos ge isuk kos kitu, isuk kos makin kasep makin geulis, makin kasep makin geulis. Henteu henteu angger beungeut urang pa ieu kos kieu isuk lain deui, isuk lain deui, isuk lain deui. Ieulah maha kawasa Allah Subhanahu wa taala. Nu penting iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, amal saleh, mantep geus pokona mah. Teu kudu hese-hese, la nukallifu nafsan illa asal berangkat bae geus pokona surga. Tinggal diperbaiki doang kurang gua mah. Larangan-laranganna titah ngeridit, titah diulah ngeridit, eta kudu dipiceuna. Besing ke mandi sorangan di ditu. Ngabersihan ngagosokan suku kuna dikreditan ieu ka suku-suku. Emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi. Sing hade nyokot duit bank, sing hade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh. Diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah hammuka maka. Tujuan anjeun kunaon ngariweuhkeun anjeun, ujung-ujungna mah kapan pae kunaon teu mikiran pae.
nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat naon perintah laksanakeun sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauhan asup ka sorga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di sorga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di sorga ieu omonganna urang kabehan asup ka sorga beun nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka sorga munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siur wah beh ka sorga ka Bondoroyot nikmat luar biasa aya hiji ben nu nyelap aya si Edi ka mana urang di sorga cak mana heuh nya ka mana eta budak emang keur di dituna ge tidak nurut budak coba teangan coba kan sungan aya di pagar sorga wah tuh cuman eta si Edi budak aing mah nineung jasa eta budak aing boga rarasaan asana ka budak tak kana neraka ka jeung kumaha ge bukan di pasantrenkeun ban keur ieu balik mah luluh banyak sakola pan bebejana maka guru horengan teu asup-asup di pabrik endahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan asana aing mah coba teangan coba angkatnya neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teu di deuleu aya jadwalna di eta Edi urang mana ieu Cikupa coba iya tah wah bener anak abdi ya malaikat ya anak teh pokoknya mah naraka bae pangyabutkeun we teu bisa cak kene mah kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C napa di ditu soal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener Dek iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sakola pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas tuh ieu dosa naon maling sepatu bae aduh agak satu dia mah bukan mah sia dibersihan bae ulana di dieu henteu bisa bah minta dicepetkeun gitu oke jawaban mana pananya di itu aya sia di aya di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget nya nama sak mana heula gajeun lah geus dibersihan heula lah jake ge moal ka mana ge ka sorga kene cak adina tuh heuh ngan geheng mak tak ulah datang ka kos gitu pan sedih urang sedih Masya Allah gitu masa Bondoroyot asup kabeh ka sorga kan nah ieu di sorga engke urang ngomong kabeh ki ngomong urang ieu bahasa urang engke di sorga digambarkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kumaha coba omonganna wa qalu wallahu a'lam